Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng sonten, wilujeng wengi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Langkung dipayun urang sararea panjatkeun puji sareng sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala pamanan tos masihan taufik sareng hidayahna ka urang sadayana sehingga urang sadayana bisa kempal dina acara ieu. Salawat sinareng salam urang curah limpahkeun ka junjungan baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, ka para kulawargina sareng urang sadayana nu salaku umat nu ngharapkeun syafaat di yaumul akhir engke. Anu simkuring dipikah hormat Ibu Ida salaku guru, Ibu Maulida salaku guru bahasa Sunda, sareng rencangan sadayana anu kusimkuring dipikah cinta, anu simkuring dipibanggakeun. Alhamdulillah dina kesempatan ieu abdi bade ngajelaskeun tentang katartiban. Naon sih katartiban teh? Mun cek simkuring mah katartiban teh nyaeta anu dimana salah saurang taat jeung patuh kana eta aturan anu berlaku. Salah sajina saragam. Saragam anu kudu dianggo rapih di sakola sabab karapian nomor hiji anu kudu diterapkeun di lingkungan sakola. Tapi kadang-kadang aya murid anu henteu patuh kana aturan berlaku anu diterapkeun di sakola. Contohna saragam baju dikeluarkeun nu saharusna diasupkeun. Contohna ti poe Senen dugi ka poe Kemis baju kudu diasupkeun, kecuali lamun di poe Jumat kadang-kadang pakai baju koko terus pun pakai baju koko teu kedah diasupkeun. Jeung deui celana diketatkeun. Terus make seragam teu sesuai dina poe eta. Contohna di poe Rebo nganggo baju batik, tetapi semurid eta kalakah nganggo baju putih abu. Kukituna aya urang sararea terapkeun kahirupan tertib di sakola atanapi di mana wae sehingga bisa bagja kana dina kahirupan. Pangnonton anu bungah, hadirin anu kusimkuring dipikah hormat, sareng reueus sakitu wae anu tiasa simkuring didugikeun, kirang langkungna diapunten sagala kalepatan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.